Meulah tubuahan. Bray, urang rek ngobrol ka maneh euy. Urang teh pepelakan heuh. Geus tahun tapi anjir teu akaran teu buahan kunaon nya Bray ya. Tuh datang terlengan eta ngomong teu make titik, teu make koma, teu make spasi. Ye, maneh lamun pepelakan hayang buahan jeung akaran mah dibere pupuk, dibere gemuk, kakarek. Aya buahan, aya akaran, teu sok kararane. Geus Bray kurang teh geus digemuk, geus dipupuk, da kadon parae geura. Matak bingung pepelakan mah ayeuna mah. Lih tuh, nah aneh ya. Terus kumaha dibere naon ayeuna tuh? Nya angger wen atuh seperti biasa Bray sok diparab kurang mah. Malah mah ngabaradagan jiba aranakan. Heran urang. Nah, baradag jeung anakan. Sebenarnya saya teh melak naon atuh Ji? Melak lauk Bray. Anjing sia mah. Karena lauk mah teu moal buahan jeung akaran, saya teh beungeut sia akaran teh jeung boolan. Salah anjing.